Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjajar sareng para pamilon nu kusepuluh dipi kahormat. Puji sinana syukur urang panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparingan ka urang sadaya nikmat kasehatan, teu hilap shalawat sarta salam mugia tetep dileurkeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teu hilap ka keluargana, para sahabatna, sareng mudah-mudahan nepi ka urang sadaya salaku umatna. Amin ya rabbal alamin. Tepangkeun puasa simkuring ke Ifal Jazani di kelas 11 IPS 4. Simkuring ngagem pancen janten panunggu catur. Teu hilap ngaturkeun rewu nuhun ka para pangjejer sarta pamilon anu parantos keur sahadil dina ieu kempelan kanggo medar sareng ngadiskusikeun ngeunaan pangaruh Covid-19 di lingkungan sakola. Kukituna supados henteu nyangkolong kana waktos, hayu urang sadaya buka ieu sawala ku aosan basmalah sesarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Para pangjejer sareng para pamilon anu kusimkuring dipi kahormat sarta acan nincak kana acara nu salajengna, supados teu disasaha, simkuring sejen nepangkeun para pangjejer anu bade ngadugikeun kamandangna. Pangjejer nu kahiji nyaeta Ibu Yeliza Fajriah, guru basa Sunda urang sadaya. Wilujeng enjing Ibu, hatur nuhun kana kasupinganana. Para hadirin, supados urang leuwih naleuman ngeunaan jejer anu bade dibahas ku urang sadaya, hayu urang regepkeun kamandang ti para pangjejer. Mangga ka Ibu Yeliza kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Yeliza anu tos ngadugikeun kamandangna. Sae kacida naon rupi anu didugikeunana? Pangaruh Covid-19 sakola ngakibatkeun tiasa sakola tatap muka. Sapertos biasana, kusabab virus Covid-19 di Indonesia tersebar ka mana-mana, janten urang sadaya kudu mindel di bumi sarta ngajauh tina karumunan supados henteu katularan virus Covid-19. Kukituna diayakeun sakola sistem daring atanapi online supados urang sadaya masih tiasa diajar. Kulantaran waktos anu sakedik, salajengna simkuring bade ngawatesan kanggo pamilon nu bade tumaros ngaukur kanggo saurang. Mangga ka Natasha nu bade ngadugikeun patarosanana. Hatur nuhun ka Natasha anu tos ngadugikeun patarosanana. Patarosanana kirang langkung kumaha cara adaptasi tina belajar online. Mangga ka Ibu Yeliza kanggo ngawaleur patarosanana. Hatur nuhun ka Natasha anu tos ngadugikeun patarosanana. Patarosanana kirang langkung kumaha cara adaptasi tina belajar online. Mangga ka Ibu Yeliza kanggo ngawaleur patarosanana. Hatur nuhun Ibu Yeliza anu parantos ngawelar patarosan ti Natasha. Teu karaos ieu acarana teh parantos rengse. Alhamdulillah ieu acara teh kawit dugi ka rengsengna parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Kukituna hayu urang sasarengan nutup ieu acara ku maosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panunggu catur ngedah hapunten bilih aya cariosan-cariosan oge paripaos anu matak teu geunah kana manah hadirin sadayana. Mung sakitu anu kapihatur, hatur nuhun kana perhatosanana ti sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.